Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, semoga kita semuanya berada di dalam ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan zahir batinnya, jembar rezekinya, diijabah doa-doa dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan kajian kitab Tanqihul Qaul. Alhamdulillah pada saat ini memasuki bab ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Al-babur rabi'a asyara ari bab anu ka-14 fi fadilatil faridati eta tetep dina martelakeun kautamaan kafarduan. Bab yang ke-14 menjelaskan keutamaan ibadah fardu. Qala parantos ngadawuh saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunia diadegeun al-islamu agama Islam. Bunia diadegeun naon al-islamu agama Islam ala khamsin kana 5 perkara. Syahadati tegesna nekadkeun abdi kalawan makrifat sareng tasdik, an kana sanyanyana kelakuan sareng tingkah la ilaha ta'ala pangeran anu wajib diibadahan illallahu angin Allah, wa anna Muhammadan sareng sanyanyana Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah, wa iqamis sholati sareng ngadegeun salat, wa itaiz zakati sareng ngaluarkeun zakat, wa hajjil baiti sareng munggah haji ka Baitullah, wa shaumi ramadhana sareng puasa dina bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa didirikan agama Islam atas 5 ibadah wajib. Syahadat, iqrar bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, ibadah haji ke Baitullah, itulah yang disebutkan di dalam rukun Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Solu kudu salat aranjeun kabeh khamsakum kana 5 waktu aranjeun kabeh. Wa zaku sareng kudu ngaluarkeun zakat aranjeun kabeh amwalakum kana harta aranjeun kabeh. Wa sumu sareng kudu puasa aranjeun kabeh syahrakum kana bulan Ramadan aranjeun kabeh. Wa haju sareng kudu munggah haji aranjeun kabeh. Baita rabbikum ka Baitullah, ka bait pangeran aranjeun kabeh. Tadkhulu mangka asup aranjeun kabeh jannata rabbikum kana surga pangeran aranjeun kabeh bighairi hisabin kalawan tanpa hisab. Nabi telah bersabda bahwa salatlah kalian 5 waktu, keluarkanlah zakat harta kalian, berpuasalah di bulan Ramadan, ibadah hajilah, maka kalian akan masuk surga tanpa hisab, dengan catatan menghalalkan apa yang halal, maksudnya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengharamkan apa yang haram, menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shalatu ari salat imaduddin eta tihangna agama. Paman maka sing sajalma aqamaha anu ngadegeun kana salat, faqad aqamad dina maka eta geus ngadegeun kana agamana. Waman sareng sing sajalma taraka anu ninggalkeun kana salat, faqad hadamad dina maka eta geus ngahancurkeun kana agamana. Salat adalah tihang agama. Barang siapa yang mendirikan salat maka ia telah mendirikan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkan salat maka ia telah menghancurkan agamanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Almar'atu ari hiji awewe idza sholat eta di mana-mana sholat mar'ah khamsaha kana 5 waktu. Wa zakat sareng zakat malaha kana hartana eta mar'ah. Wa shamat sareng puasa mar'ah syahroha kana bulan Ramadan eta mar'ah. Wa hajjat baita rabbiha sareng munggah haji ka Baitullah eta mar'ah. Wa ta'at sareng taat eta mar'ah ba'laha ka salakina. Wa sonat sareng ngaraksa eta mar'ah farjaha kana farjina. Tadkhulu maka asup eta mar'ah jannata rabbiha kana surga pangeranana eta mar'ah. Min aibabin ti mana wae pantona syaat anu boga karep eta mar'ah. Apabila seorang istri melaksanakan sholat 5 waktu, zakat harta atau zakat fitrah, berpuasa pada bulan Ramadan, ibadah haji ke Baitullah, taat kepada suaminya dan menjaga kehormatannya, maka perempuan tersebut, istri tersebut boleh masuk ke dalam surga dari mana saja ia masuk, dari pintu yang mana saja tersebut. Waqala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in eta tetep pikeun saban-saban perkara alamun ari aya cirina. Wa alamul imani sareng ari cirina iman as-salatu eta salat. Bahwa pada tiap-tiap sesuatu itu ada tandanya, ada benderanya, dan benderanya iman atau tandanya iman adalah salat. Waqala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Itaku kudusieun aranjeun kabeh Allah ka Allah fi sholati dina salat. Itaku kudusieun aranjeun kabeh Allah ka Allah fi sholati dina salat. Itaku kudusieun aranjeun kabeh Allah ka Allah fi sholati dina salat. Nabi telah bersabda bahwa kita harus takut kepada Allah dalam masalah salat. Jangan sampai salat kita membuat kita tidak takut kepada Allah atau berani kepada Allah, atau tidak ada rasa takwa di hati kita. Jadi salat untuk menambah ketakwaan kepada Allah sampai 3 kali. Itaku kudusieun aranjeun kabeh Allah ka Allah fima dina perkara malakat anu ngamilik saha aimanukum aranjeun kabeh. Bahwa kita harus takut kepada Allah dari masalah apa yang menjadi milik kita. Jadi apapun yang kita miliki harus menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itaku kudusieun aranjeun kabeh Allah ka Allah. Bid'aifaini di jalma anu lalemah duanana. Almar'atil armilati tegesna kahiji aweweranda. Wasabiyil yatimi kadua budak yatim. Bahwa kita harus takut kepada Allah dalam masalah 2 orang yang lemah, yaitu janda dan kedua anak yatim. Jangan sampai Allah murka kepada kita karena kita tidak pernah menyantuni janda-janda tua dan anak-anak yatim, atau kita malah menindas janda-janda tua dan anak-anak yatim. Waqala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu kudu salat aranjeun kabeh kama seperti perkara ra'aitumuni anu ningali aranjeun kabeh ka kaula usolli ngalaksanakeun salat. Jadi salatlah kalian sebagaimana kalian semua melihat aku salat. Siapa yang melihat Rasul salat? Para sahabat. Siapa yang melihat para sahabat sholat? Para tabi'in. Terus sampai kepada guru-guru kita. Itulah makna shollu kama ra'aitumuni usolli. Bukan melihat hadis, bukan ya. Karena di sini melihat aku sholat. Jadi konteksnya sholatlah sebagaimana apa yang engkau lihat. Ya, jadi sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat, bukan mendengar aku sholat, bukan membaca kitab yang menjelaskan tentang sholat. Inilah pentingnya berguru kepada guru-guru yang bersanad sambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing sajalma taroka anu ninggalkeun as-sholata kana salat. Mohon maaf ini ada titik, mungkin salah cetak ya.
Ini bukan ad-dhalata tapi as-sholata. Man singsa jalma taroka nu ninggalkeun eta jalma as-sholata kana salat mutaamidan halna ngahaja faqad kafara maka teman-teman geus kufur eta jalma jaharon anu terang-terang. Barang siapa yang meninggalkan salat maka ia telah kufur secara terang-terangan. Mana dari kufur yaitu kebalikan syukur. Maka ketika kita melaksanakan salat maka kita telah bersyukur kepada Allah. Meninggalkan sholat kufur atas nikmat-nikmat Allah. Waqala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-shalawatul khamsu ari pirang-pirang salat anu 5 waktu. Kafaratun eta jadi kifarat, eta jadi penghapus 5 kana dosa. Bainahuna eta tetep anu aya di antarana salat 5 waktu. Majatana batil kabair salagi ngajauhan eta jalma kana dosa-dosa gede. Majatana batil kabair salagi ngajauhan eta jalma kana dosa-dosa gede. Jadi selagi kita menjauhi dosa-dosa besar maka sholat kita bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Wal jumu'atu sareng ari Jumat salat Jumat ilal jumu'ati kana Jumat deui kafaratun eta jadi panghapus 5 bainahuma kana dosa nu aya di antarana 2 Jumat. Wa ziyadatu salasati ayamin sareng nambahan 3 poe. Artinya ketika kita melaksanakan salat Jumat sampai 10 hari ke depan dosa kita dihapus dengan catatan majtanabatil kabairu menjauhi apa-apa yang menjadi dosa besar. Bayangkan hadirin kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang menjalankan ibadah-ibadah yang fardu. Ini terakhir nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jama'a sing sajalma nu ngahijikeun baina salataini kana 2 salat min ghairi uzrin tinantayna uzur faqad ata maka teman-teman datang eta jalma baban kana hiji panto min abwabil kabairi tina pirang-pirang panto dosa gede. Barang siapa yang menjamak 2 salat ini hati-hati tanpa uzur maka ia mendatangi pintu di antara pintu-pintu dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.